Alhamdulillahirobbilalamin, pemirsa Baraya Sahabat Channel di mana we ayana film komedi Sunda si Sebul parantos trengse selesai kubari kitu abdi saparkanca nyuhunkeun punten bilih aya kalepatan kahilapan tina sagarupi anu tos disaksini ku sadayana penonton. Mangga Kang Ahmad. Ya atur nuhun pisan kanu tos nonton, kanu tos subrek, komen, like, and share. Atur nuhun ka sadayana. Tah panginten ke di lajeng dinya. Aya video Sahabat channel teh. Aya video salajengna deui ti Sahabat Channel. Diantos gitu. Diantos wae videona. Atur nuhun. Tetep di Sahabat Channel. Ayeuna Mas Tro, salam ke si Sebul. Ayeuna mah ku obos diserahkeun wae ka maneh. Ieu teh tah sawah jeung saung teh nitip ieu nya. Nya. Ayeuna mah obos rek kitu rek ka arah heula, erek. Mumpun keur sumanget erek nyeun heula konten jeung Kang Ahmad. Mumpung aya sigana Kang Ahmadna. Assalamualaikum. Kang. Saha? Kemana jelema teh? Senana aya. Jelema nih. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jalan mana bieu? Langit anggun. Ngeri obosnya. Kela. Poek. Eta buka, keler aduh panon di keleran aku main. Ini keleran, lain keler. Kacamata kuda. Ngopi atuh ngopi. Oh, Kan ngopi, saha ya. keketrok cen teh. Tapi jelema senana aya. Dari Herman jadi nate. atau dibuka ketang? Jalan-jalan lah buat. Asa kena dia nya. Halus. Halus. Tah, kopi mah aya. Siap, tengmetkeun. Kopi jagung. Oh, Halus. siap. Ade. Ya lah, mejana keur diomean. Oh, Sukuna bener. pites. Cik rokok mana ya rokok urang ieu. Orang teu rokok nih. Sugan teh mawa. Sugan Ade eta. mawa nganyang teh. Kan aya slogan oge. Naon sloganna? Marjuki ka karetaan. Naon tah? Udud beuki menang entaan. Aya teh urang Aya. Aya. Sok naon. teh ucing dengan rantang. Cing sabatang. Memang sih ai Gunung Luhur mah Gunung Semeru, tuh Luhur mah teu seru gitunya, bener. tapi ari Cing orang teh Bos Aceng sugan aya teng Kang Ahmad. Cing. Assalamualaikum. Kang Ahmad. aya aya nu keketrok. Hanya. Teh ingat dengan Mau naik lagi kita. Hah? Lagi kamar ya? Buka buta. Oh, besok. Dah. Nangis ka jero deui. Serok. Lain gadagnya. Mit amit. Kek. Itu salah ngomongnya di mah teh. Nah, kumaha? Pantau teh ieu mah arah suka dinya. Heuh nya. Ari urang sakali asup di kadinya. Ulah kan si anu asup di. Bener. Dia teh aya nu ka kantor, Bos. Wah, ke kantor naon Aslina awakna dana regel. nyerek naon, paling nyerek bobogohan bener. Lain tibang sigana mah. Nah, ya naon jeung aya tibang Tibang. segala. Rek nu gawe. Celah. Berarti teh benar ya, nu pegang anu lain. Kang, kabeh teh padahal mah geus dipasikeun. Artos kang kemayar ka bank teh sadayana. Jadi kumaha eta teh nginjem ka bank. Si orang yang cerita abi kieu. Modal. Minjem ka bank, abi sakieu sareng PT di Cina. Si orang mah meureun teu kabayar. Teu dibayarkeun gitu meureun. Dibayarkeun da kabeh nama dibayarkeun, Kang. Ari manes sok dia di ditu ngobrol heula teh jeung si orang eta, orang bank eta atau langsung ka dieu neangan obos. Buru-buru neangan si obos da sieun. Kumaha teh nya? Aing euy, aya bahan bangkrut, Bro. Aya bahan. Ngomong ke disita kitu mah. Saanya. Kesabar kali ya ketrok ya. Kita saha? Iya laras mengenai Pak Ahmad, Nuhun. mengenai pada nyar Bos Aceng, sawana aya di dieu. Wah kala. Aya nu lagi. Nya ada tenu lagi, ha? Kita asup. Kala juga. Di mana ya? Ieu di pihak bank di bade naroskeun tos sama baru bulan ayeuna. Setoran teu masuk wae kumaha ieu teh? Walah, Carika. kumaha pegawai aing nyasro we nu itu. Duit sakitu geus dibikeun ka manehna kabeh. Ayeuna lagi, Bang. Itu ayeuna kumaha Bang ayeuna?
Ayeuna abi mah nyungkeun pertanggungjawaban we tina sadaya Cik hutangna. gimana? Ieu aya keteranganna. Astagfirullahaladzim. Sro. Kieu atuh ayeuna mah. Ya cepengan. Ayeuna mah mangga perusahaan abi sita wae aset sadayana sok we sita. Ya, Nya. si pola debit teh gaduh hutang. Bos bangkrut. Bangkrut. Aduh. Bos eta bos ena mah sadaya aset perusahaan bos dicana ku bank jadi bos dari hutang ka bank. Siap, satu tuh Yos. Lu penting lunas hutang. Mohon lunas hutang. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Aduh, seru ayeuna mah ayo. Obos geus teu boga perusahaan. Ayeuna mah tuh. Mana tetap gawe dua bosnya? Nya, Itu dah masih kena boga sawah 2 kotak mah jeung saung hiji. Panguruskeun we heuh. kembaik masalah gaji mah kumang kewe. Tah, kitu atuh nuhun. Nya, Seru nya. siap. Nuhun pisan ya. Lieur Gusti. Aduh, aing euy. Coba perusahaan kubang disita. Tuh geus teu boga naon, ayeuna mah rek nenangkeun heula we ka saung. Karunya Kang Aceng euy. Coba nu gawe tinggal seorang deui. Duaan jeung urang meureun. Kajero heula nih Is. Daripada loba pikiran lah, daripada nguluwut dina hate, hayang ningali heula sawah we, aing jeung saung sugan ayeuna aya nu gawe. Alhamdulillah ning anu gawe teh masih kene aya hiji deui mah. Dipikir-pikir ayeuna tadi jeung urang teh jeung si Usro aya si Usro ka mana nya? Kang, abi ya dilebat. Walah, ning mana sero geus aya di jero? Tiraha? Tos terdalami lah. Cing atuh urang di dieu lah. Ayeuna mah Sro, salam ka si Sebul. Ayeuna mah ku obos diserahkeun wae ka maneh. Ieu teh sawah jeung saung teh nitip ieu nya. Nya, Ayeuna mah obos rek kitu rek karab heula, erek ti nol deui merintis ti nol sampai ka ulah hayang boga perusahaan ulah nginjem ka bank ning akhirna mah kieu karasa kusorangan. Kade maneh ulah ninggalkeun pagawean. siap. Sawah jeung ieu piara jeung saung. Bajaan si Sebulnya. Siap. Hampura deh obosnya. Bye, bos. Orang mah atoh ngan.